sejak cenah ayeuna ngahibur cenah di tempatan ieu karena simkuring sejak amitan cenah ngagaduhan percepatan ieu tapi mudah-mudahan juga sih kemulusan juga sih kabarokahan anak kurinya keselamatan ayeuna barudak cenah jalankeun ieu seni dog-dog cenah mudah-mudahan sih ini pamanjeung anak mudah-mudahan sih anak mudah-mudahan kepada karuhun simkuring sejamitan kanu ngagaduh di pertempatan ieu kepada mata kepada demitna kadewa beurangna kadewa peutingna atuh kanu ngaguduh di pertempatan ieu khususna kanu aya di leuweung ieu hayang amsina tadi simkuring sejamitan boh bilih kagaruwahanana kagandenganna kapoeran kacecekan kalieu kaidakna sareng kaisinganana bade nyuhkeun cukup hapunten ing sakelelepatanana ta ayeuna simkuring sejang ngajalankeun ngadog-dog dieu yeuh murang kalih mudah-mudahan si ayeuna kamulusan mungkin aya keberkahanana seja nyangakeun cenah ieu nu sedep nyesep mangaseseppeunana anu sedep ngalamal lemareunana cikopi pahitna cikopi amisna atuh boh bilih cenah ieu aya kakiranganana bade nyuhkeun cukup hapunten kalelepatanana ta ayeuna kanu ngagaduhan cenah ngalebetan ieu bang barongan ieu da ieu mah simkuring seja amit cenah ieu seja neraskeun hanca anu ti payun ayeuna seja dilaksanakeun ku barudak cenah ta ayeuna mana naik di dia nomor di kurium gitu dari itu butuh
Disagigireun Mang Otoy Gembol oge Nyikarsi ieu ngaraos kataji ieu alit keneh ieu niup trompetna teteh geus luar biasa geus alus geus payu ka duit. Tah ieu siga Mang Otoy. Oh nya bae Mang Otoy mah teh jadi duit oge. Anu penting mah ngejo we di mah. Nah teuing loba omong. Ieu nilai jualna keur Aican sangat luar biasa. Mudah-mudahan jenenganna saha? Al. Lebaran sanes. Terima kasih Tak itu Aican meureun teu oleh-oleh Mang Odi wanti-wanti mi HP ieu barudak tampilna sing leuwih hade tur alus ngan meureun bapak kali ibu bong bilih ibu mereukeun jasa ngeunaan hiburan reak cilik anu mang unik jeung matak moho pogot anu nonton oge karesan Kang Ican oge ngagaduan hiji grup Tanji Atarapit biasa disebatkeun ku Darengong ulah kamananya dongkap ulah salahnya datang tepangan Kang Ican moal aya 2 di Desa Girimukti anu padumukanana rompok di mana Kang Ican? Di Bojongloa PR RT 02 RW 05 tah eta alamatna moal susah diteangan gampil dipilari cekolot mah bener Nyi Karsi deuh ada sebuah kui bener mah penyanyi apa itu sanes sumuhun wah itu biasa di iya anu lagu kolam dalam lomang enak teh kolam dalam naon ikan kolam bener anu kolam dalam ikan teh iya pan penyanyi na teh atuh kalina teh eta sanes kanten ai sono namana taku ieu teh mah ori teh anjang sono ka naon teh ka bale-bale atanapi ka rorompokna Kang Ican tumalinya Nyi Karsi urang teh pan heuh kasengker ku waktunya nya da insyaallah hiji waktos ge urang bakal nepangan di Kang Ican nya jeung tampilan anu beda tak hade engke mah kudu jadi ingetan ieu dijadikeun hiji catatan keur urang hiji waktu urang bakal dongkap di Kang Ican jeung nu paling utami punten pangutamikeun ieu teh can boga angklung can boga angklung karunya atuh piraku teu malire terus urang boga generasi terus makalatan gitu nya atuh akhirna Mang Otoy Gembol Nyi Karsi Kang Ican mau bade pamit teh Yani apa kasepuhan Al sadayana mananya nuhun nya suksesnya amin nya sukses amin eta disueunkeun rupina ieu mah ngemutan ulah hilap urang teh saha ieu teh di hareup teh Abah Caca channel hilap like comment sareng subscribe turunkeun tombol lonceng di handap Abah Caca channel yuk bade pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam yuk dadah Dek Nyi Karsi, hayu urang pamit. Sadayana nya punten nya. Orang hatur nuhun kasempinganana. Hayang ningali pamit nuhun pisan. Saya dicendak we hiji. Eta make pamarongan dibawa. Nu batur eta teh. Be atuh. Jeung sieun sing ngapangatuh. Bisa di. Da geus boga nya hiji ieu bisa leuntang. Nya ieu. Kan bisa jadi ieu. Jadi booming. Nyi Karsi pencuri Bang Barongan. Hayu Bae da geus boga ieu hiji. Heeh. Bener ya. Bae.